sekali deh. Tah, dulur. Sia amun di ayam kapusing saeutik nyereng dah. Jadi ulah aneh guys. Jadi memang ieu mah geus watakna dalam teu nyereng mah lain ge sinia. Ya heueuh atuh. Tapi nian batur mah meni sopan, lemah Eta mah lembut. nia batur, beda deui ieu mah niana nia nu sejen. Iya nia burujul. Ieu mah nia burujul, turunan burujul mah pananyak mudun. Naon ai burujul teh? Ngaburujul di pelakan suuk. Ari burujul teh kapan nanyak mudun jadi capeun. Oh. Jadi we ieu mah kieu. Oh gitu ya. Tapi aya nu ngomong nih ya. Naon? Eta teh cenah non teh ngaranna ame nambah geulis kerudungna ulah nu kitu. Anu teu ieu mah geus ciri khas sinia. Ciri khas. Lamun sinia ditiungna anu nyantri anu kitu geus heungapeun ceulina nyerieun. Jadi ngareunahna anu kieu sinia mah kamanam ti zaman baheula ge sinia mah ditiungan nu bijilkeun ceuli. Bijilkeun ceuli. Oh, ngeunahanna kieu ya. Aya age. Aya angin ngareunah. Angin gelebung. Heeh. Lamun anu turuban ceuli mah aduh ceuli aing asa rek pareum asa nutup. Asa bonge. Heeh. Bener. Lah, balik dulur, pemirsa. Geus Geus cicing. Geus aing